Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi channel YouTube utamina dina channel Edman Dina Mara anu biasa so ngadongkeun dongeng Sunda nya wargi. Kumaha sadina daramang pamugi bae sararehat nya wargi. Utamina mah tetep we mangadua sehat jasmanina, sehat rohanina. Digamlikan rezekina oge ditebikeun balaina aya dina panangtayungan atanapi lindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara musim kuring siang kalian dongeng. Wargi anu ngantos dongeng Sunda biasa masih karangan Kiliksa dina judul ngadu teluh nya. Karangan Kiliksa dan nyata bagian anu ka-16. Ansa urang anu katunda bagian anu ka-15 wargi. Harita parid aya di Bumin atanapi di warung nasi aki nya wargi. Lebihna bade belajar ngaji cenah ka sepuh di eta tempat. Anu parantos dijelaskeun ku si aki tempatna tapi parid oge nya maksakeun bade ngiring diajar di eta tempat. Atuh si aki harita ngantunkeun warungna nya tos waktosna tutup magrib. Ari parid mah saurna bade ngagolerna bangku tadi eta warung diajake ku si aki alimun kitu tah. Da kumaha lajengna carita wargi mangga kudu jeung ngadangkeun bae tang-tang landung pang beberahmana. Ngadu teluh bagian anu ka-16. Atuh geus kitu mah harita si aki teh wargi beberesnya nutupkeun tingkebanana. Terus milang duit dina laci geus kana saku anu perlu dibawa balik nya dibawa balik. Jepret panto dikunci gembok ret di kaparid. Wayah anak waki ditinggalkeun heula nya. Sugane supage teu papanggih deui. Insyaallah papanggih deui kitu ceuk parid. Reo si aki jeung incuna baralik. Atuh ku parid diajabkeun ku paneuteuk. Bikila biki jauh les ngiles dina pengkolan. Ari balik teh bet kawetaneun jalan. Jiga-jiga nuju ka sisi balong. Parid olohok tapi teu pati mikiran terus nyarandekan atihang nangkep tuur bari tangah. Mereka cipta deui kaayaan di lembur Cikao. Tangtuna ge Ian jeung Inoh bakal bungaheun lantaran di imah teh bakal bebas. Jadi moal aya anu ngagokan. Ras inget kana dongeng satar anu ngalalakonkeun indung bapana anu geus taya di kieuna. Katut uyutna anu sakitu gede jasana dina ngabela turunan teh. Rengah parid dari nafas jero hatena mimiti panas nyeri ku Ian jeung Inoh. Bet aya rasa hayang males, hayang baritungan. Sabab geus loba teuing kanyerianana. Rasakeun sia Ian Inoh. Tahun-tahun aing disiksa di kakaya. Diperes tanaga bari dihina. Tapi dina di mangsa aing bakal balitungan, rasakeun sia. Gitu cenah ceuk parid ngomong sorangan, bari terus ngusap beungeut nu karasa asa aratil. Angin leutik ngahiliwir kaayaan beki burit di sisi lembur kadenge sora tonger. Reang disarada patembalan jeung baturna, di kajauhan kadenge sora anjing ngagogog, terus aya budak gogorowokan nyalukan baturna. Jadi betwaas parid teh inget ka jaman keur budak nu loba panideungan. Tapi naha ari geus maju ka gede ka sedih jeung katunggara taya eureuna parat nepikeun ka ayeuna. Reup weh kaayaan beki poek, jangkrik jeung gaang reang patembalan. Ramatuk jeung reungit mimiti napu, parid sadar yen manehna kudu ngamimitian dinyar elmu, ngulik pangarti supaya ulah kosong molongpong. Ulah sagala teu nyaho teuing. Jeung nangtung terus ngajiwang kantong nu isina ngan ukur pakaian saperluna. Leos muru ka hiji tempat nu tadi kungsi dituduhkeun ku si aki. Tayalian iwa ti arek katajug ngadon ngaji ka aki sahiam. Bari leumpang teh teu oleh mikir
kuma kira-kirana Aki Sahyam teh naha elmuna sarua jeung ajengan burhan atawangan ukur tambah lumayan. Tapi parid geus janji manehna moal milihan anu sohor, moal milihan nu kamasur, nu penting mah elmuna hayang anu pikahartieun bari jeung guruna alus lampah jeung ucapna. Parid terus leumpang dipilih ku sora jangkrik, dikendangan ku sora gaang, digoongan ku sora bangkong, nu disada sakali-kalieun dina got handapeun jalan. Jogarita anjog anu dijugjug nyawe deket tangka caringin aya tajug tegede kira-kira ukuran 3 kali 5 meter. Ngan diadegeunana luhureun balong atau mun rek wudu teh babari sabab di pipirna aya pancuran caina herang ngagolontor. Oh, ieu tajugna teh. Uluh, itu geuning loba barudak pantaran aing. Jika nang marek dialajar ngaji, beres sih gana mah ieu. Sababat jeung aing, lain anak nu baleung hari mah ieu. Ceuk Parid sok harita nunda kantong dina golodog, terus manehna wudu. Geus wudu mah beus katajug meme salat magrib, salat sunat heula 2 rakaat. Geus kitu kakara maju ka hareup, kabeneran kara qomat, arek salat magrib berjamaah. Imamna aki-aki make baju kampret bodas samping belang beureum kopeah belel rada ngalalep. Tapi anak prak salat babacaanana gahar, fasih jeung bentes asa nyerep kana ati sanubari. Matak dedengeun teu matak bosen. Di awal nepi ka akhir ku Parid ditengetan tetela dina prak-prakanana salat mah teu eleh ku ajengan burhan anu cimara teh. Ngan beda nate ieu mah ditajug jeung teu boga pondok deui. Reng sasolat prak bilindan barudak mah satia jeung husu kabeh milu wiridan eueuh nu heureuy, eueuh nu tual toel ka baturna. Parat nepikeun ka sasalaman. Barang prok amprok jeung Parid mani colohok Parid teh lantaran apal kana rai si Aki oreng si mana horeng Aki anu boga warung teh. Geuning Aki ceuk Parid satengah teu sadar nya si Aki teh seuri bari ungeuk. Tapi teu kadutuluyan ngobrolna lantaran keur pabuis sasalaman. Geus kitu narangtung deui salat sunat 2 rakaat. Atuh Parid oge nurutan da geus nyaho pentingna salat sunat. Nya akhirna terus ngariung barudak nu rek diajar ngaji geus ngajajar ngaberes sisi bilik. Geus nyangaripan Quran masing-masing siap pikeun ngamimitian diajar. Ari Parid ret-deui ka si Aki nu jadi imam teh. Najan ngan ukur kacaangan ku lampu cempor ge teu burung sidik eta teh si Aki nu boga warung teh. Tapi Parid mah harita can bisa ngobrol deui lantaran geus kumpul murid-murid nu arek dialajar ngaji. Pok si Aki harita amimitian nyarita barudak kekelanan. Tutupkeun heula Qur'anna tah kirek aya picaritaeun ieu. Barudak nurut Qur'an kabeh ditutupkeun terus melong ka guruna. Dina sorot panon katara bangun panasaran jeung tumanya dina hatena nah aya naon tara-tara disasari ngan untung taya nu kedal da kaburu dijawab ka Aki Sahyam. Kumaraneh tang tuka cirinya. Ieu tajuk teh aya dulur urang nu anyar. Nu tangtuna ge karak ayeuna papanggih. Ya buktina ieu ngaranna teh Jang Parid. Manehna rek ngilu diajar ngaji di dieu kade ulah disaha-saha. Kudu diakui sakumaha mistrina. Oh, cenah ceuk barudak hampir bareng. Kituna aduh punten bari. Kituna teh bari ngareret ka Parid. Nu direret harita ngarenghap aya rasa bungah dina hatena teh. Omongan Aki Sahyam sederhana harita tapi teu loba raehan tapi kaharti maksudna. Tayeuna sok urang diajar deui ngaji nya. Nya biasa we kitu maca heula Al-Fatihah engke nuluykeun hanca masing-masingnya. Breng barudak teh ngamimitian ngaji sakumaha nu geus diajarkeun ti samemehna. Parid ngabandungan kalayan daria nitenan cara-carana ngaji di dinya. Tetela pikabitaeun geuning sabab bicarana ge basajan.
tapi babari kahartina henteu kaku teu mata kagok rasa kakulawargaan karasa leuwih deukeut. Reang sada barudak nu ngaji patarik-tarik jiga nu hayang katangar. Padahal geus kitu biasana nu can bisa diwurukan ku nu geus luhur ngajina, silih papatahan jeung babaturan, silih bejaan jeung silih benerkeun. Geus kitu dipapai hiji-hiji ku Aki Sahiam, nulikeun hanca kamari. Hanca henteu sarua, da ngamimitianana ge teu bareng. Parid macan ngamimitian nampokeun heula. Ngan sanggeus rengse kabeh parid ditanya ku Aki Sahiam, "Ari Ujang geus nepi ka mana ngaji teh?" "Alhamdulillah Ki, geus bisa narabas." "Teu acan Ki ngejah keneh Ki." "Heuh sok urang diajar jeung Aki." "Mangga Ki." Prak parid ngamimitian diajar tetela calakan ukur sakali-kali nerangkeun. Geus bisa sarta bener deui. Aki Sahiam teh harita rada teu percaya na nya parid can bisa atawa ngan api-api wungkul, tapi teu dikedalkeun terus dituturkeun nepi ka capeun. Ari pek teh parat nepi ka wabil akhirati sakali ngawurukan apal. Geuning geus lancar eta. Alhamdulillah teh sese teuing ki nanging basa di Cimara mah teu maju-maju angeureun dina alhamdulillah. Da guruna kalau disogok wae, Masya Allah. Ajengan burhan kitu. Isanes muridna ngan anu tos luhur ngajina Ki. Tos dipercaya ngawuruk anu alanyar. Paingan atuh hidup nyarita kitu tadi. Kaharti atuh ku kiai nama. Rabikeun wae lah ulah sok ngupat nu anggeusnya da geus kaliwat eta mah. Ayeuna mah paju lah nu bakal kasorang. Bendug dak bendug. Aki Sahiam ngareret ka muridna, beurtek opatan lumpat muru bedug pada hayang nebikeun ka parbut panakol. Koing ah, ceuk nu di baju hideung. Geus meunang koing mah panakolna hiling atuh koing ah. Ceuk anu jangkung bari jengke, panakol dikaluhurkeun ngarah teu karebut ku babaturan. Habak bedug. Beledug dur ditakol sabaraha kali. "Ben, adzan euy adzan." Ceuk Aki Sahiam kaki Abed murid anu panggedena, tapi umurna sandapeun parid jung harita Abed teh nangtung. Jadi memeh ngong adzan menerkeun heula sarung digilingkeun nepi ka sagede timal. Deka handap namah nengahan bitis. Terus ngajegang leungeun nungkupan deui ngong adzan tetela sorana alus jeung rada halimpu deui. Wargi channel Mandina Maradina channel YouTube anu nuju ngadangkeun saha bae di mana bae alamat warginya. Utamina mah di Jawa Barat aduh teu tiasa kasebat hiji-hiji daerah na warginya. Namun kasadayana we dikumkeun warginya hapunten nu kasuhun kitu tah. Anu nuju ngadangkeun saha bae di mana bae alamatna utamina di kota-kota tanapi di kampung-kampung di Jawa Baratnya oge saparina di Jawa Tengahna di Jawa Timur teras di Bali warginya teras deui oge di Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur di Kupangnya teras dia tuh di Maluku nya di Irian tah sebatkeun eta we lah pulau-pulauna Gombangi sareng oge di Sulawesi nya daerah Makassar, oge daerah Nusanesna, tiga kantun di Kalimantan, di Sumatera nya, Tiwit Aceh, tanuikeun ka Sumatera Selatan, Jambi nya Padang, Sumatera Barat, terus di Palembang sajabina, terus daerah Palikulon di Sukabumi ya, eta daerah Banten wargi sadeananya, sareng daerah Nusanesna lah. Pokona kumesa Indonesia anu mikaresep kana dongeng Sunda garapan Mandina Mara. Beli jeung ngadangkeun kasadayana oge nu di luar negeri wargi sadayananya. Teh dari sebatan da tiasa terang oge wargi sadayananya kana anu masian komentar-komentar dina dongeng Mandina Mara. Ngaturkeun nuhun wargi kana komentar-komentarna nya
kaartos pisan atur nuhun namun ulah hilap subscribe na deui ulah kakantun atur nuhun sateuacana mangga indurang lajengkeun wargi carios anu nuju di pedarnya ngadu teluh teh wargi teh karangan kiliksa bagian anu ka 16 udah jeung ngadang kedugikeun ka reng senabai barudak harita teh jempe ngadengin nu adzan teh teh aya nu heureuy da memang kedah kitu warginya jadi dilatih dibimbing ku guruna ulah galaneng di masjid komo ngaganggu mah ai pesantren mah moal digana taku aki sahiam dicontohan kumaha carana nempas nu adzan barudak nurutan kabeh ge reng se adzan terus sakumaha biasa salat sunat heula disusul ku salat wajib sunat deui terus baralik paheula-heula mandi pahibut sarta gugap kana oncor aya ge nu karalang guling neangan sendal kamana sendal wing euy awas ya anu kumawani nyumputkeun ditakol takuing tah cik hiji budak kada arita sabab sendalna teh leungit mangkaning anyar keneh meunang meuli indungna ulah wakarek ceurik teangan heula ka ditu cik aki sahiam kabalong puas kabalong ta cek baturna ari teh bari ngahihi terus balik pangheulana oborna ngagebur hurung recok jep jempe barali ka imahna atuh jep weh asa tiiseun agi sahiya mah asa nikmat ngadenge barudak gandeng teh tara ambek tara gareuwah sabab ieu teh hiji kanikmatan anu mandiri pikeun anjeunna mah resep jeung reueus loba keneh barudak anu resep ngaji jeung indek keneh kana ajaran agama. Ari ditanjug harita teh kaditiluan parid jeung kisah hiam dibaturan ku aki-aki hiji deui. Ieu mah geus bongkok tapi getol pisan kana ibadahna. Katajug tara absen kajaba lamun geuring. Malahnya anjeunna anu geten miara tajug ge mun aya kenteng bocor, palupuh rusak, cai saat atawa naon bae anjeunna anu rajin miara. Pok aki sahiam nyarita ka parin, jang ayeuna manggeus puguh kieu nya ulah sare di mana wae nya. Yu milu we ka ditu ka imah aki. Dalalega ari sakalieun sare mah. Nuhun aki, nuhun pisan. Danging da abdi mah geus janji dina ati moal neangan pikasenangeun sare terek di mana we tah ngagolerna. Hitung-hitung bari latihan ki tak margi kitu ayeuna mah bade di dieu we lah ditajuk tos raos ditajuk oge upami dibandingkeun sareng dina jukut remis mah ceuk pari dari anaker nyaan embung di aku hayang sakarepna bae nya teu naon aki ge moal ngahalangan tapi kaditu we heula nya da meureun hayang dahar jang teh henteu da parantos tadi di warung disuguhan ku aki. Eta mah tadi burang tujang. Nya kanggo abdi mah sakitu ge cekap sadinteneun, kadangkala cekap kanggo 2 dinteneun. Ceuk pari deui manehna memang geus tuman manakomo keur di perjalanan mah. Jadi cukup ku pupucukan. Malah bubuahan atawa naon bae anu ngeunah di dahar. Nya karep atuh hari kitu mah. Ngan ulah magar harianeun nya waki teu di aku Ki Unus da ieu nu ngaranjang paride teh arek ngadon meuting di dieu ditajuk cenah aki sahiam ngareret ka aki nu hiji deui jeung ngeunanganna Aki Unus sae kitu gengan ulah sare di paih marane pamalinya kitu cenah ceuk Ki Unus boga rasa manehna nu tanggung jawab kana katartiban jeung keamanan di eta tajug tapi ngadatangkeun kamanasaran pikeun parid nya matak naon eta teh Ki nanya bari mencerong arni pokona mah ulah we jang jaga ge kaharti sorangan mun ujang bener-bener rek ngendong di tajug kudu bisa ngajenan ieu tajug ulah sare samarangan heula tajug mah lain imah biasa mun ceuk aki ulah nya ulah we nya Aki Unus teu waniun ngajelaskeun nya bugu paride kala beuki panasaran dibere ilmu anu teu puguh jujutanana kalah nambahan pikiraneun
Nyamanga ari kitu mah. Cek bibirna padahal hatena mate kitu. Hayang nyoba hayang nyaho buktina nasok naon ari sare di paimbaran. Jang, aki mah darek balik ya teh. Peke di dieu nya ari emung di aku mah. Cek aki sahiam jung nangtung malah aki unus ge nangtung deui. Rek balik ka imahna da geus peuting. Mangga ki mangga. Kitu cek Parid. Atuh geus kitu mah beral dua aki-aki teh baralik. Parid mah ditinggalkeun sorangan da embung diajak ka imah oge. Brug panto ditutupkeun, Parid ngajentul di jero tajug ngahuleung mikiran omongan aki unus. Aneh si aki mah ieu. Ongkoh nyarek. Tapi mung nerangkeun sababna na make ulah sare di paimbaran. Aing mah diajaran ayeuna mah. Cek Parid terus sengkat gap kana kantong terus muru paimbaran dina paranti salatna imam. Sok kantong ditunda goledag ngagoler tekadna buleud hayang ngajajal nah naon sababna pangna ulah hayang karasa. Jeung kasaksi hayang yakin tina pamanggi sorangan embungan sakadar beja manehna teh. Nyatina ku tenang hate bebas jeung teu loba kahariwang atureup Parid teh sare tibra teu usik-usik dina awahing ku tibra. Padahal mah ukur dina samaksa heulai teu make anggal teu make kasur. Nu ceuk batur teu meunang teh ku Parid mah kalah dihajakeun di sarean. Tapi buktina tibra nepi ka isuk teu ngimpi-ngimpi acan. Ngan oroka aya barang jol aki unus jeung aki sayam duanana nepi ka gogodeg. Sabab nejo nu ngarengkol dina paimbaran. Masya Allah. Geuning bedang wang telang ieu budak teh. Dicarek teh keleng ngahajakeun. Kunaon ieu teh Kang Sayam? Cek aki unus rada keheuleun. Lantaran Parid kalah sare di tempat nu ditemenangkeun teh. Keunai. Sina karasaeun heula. Sok lah urang payang pindahkeun ka deukeut lawang. Ngara kagandengan kuno rek ngaji. Cek aki Sayam anu geus nyaho kana eusi jiwa Parid teu ambek nenjo kitu teh. Sabab geus ngobrol panjang lebar yen Parid teh kudu sagala jentre nanaon ge. Hapan kudu salat, kudu ngaji, hapirak mesin aes wae ieu. Kenae dalila keneh ka waktu. Kege udang sorangan. Kitu cek aki Sayam da keukeuh manehna nyekal pamadeganana. Eta obrolan dua kolote ku Parid kadenge. Dati barang aya nemu ka panto ge geus rilir, tapi dasar budak lenger kalakah ngarengkol harita teh. Siga nu tibra kerek dihajakeun ku manehanana. Aki-aki dua teh harita tinggal gamang kana awak Parid. Atuh terus digotong dipindahkeun gubrak deket lawang. Rahu aki unus ngarahu rada makrub hatena keheul malah mopok ngomong sorangan. Teu beunang di bejaan anak-anakan ugu ngahalangan kanu rek salat mata cerek oge ieu teh. Kitu cenah pokna tapi aki sahiam mah harita ukur nyerenge seuri. Geus kitu dua aki-aki teh sarorat sunat heula terus wiridan bari ngadaguan pancegna waktu subuh. Di lembur sora hayam raung kongkorongok. Di sawah kadenge kang kengkongna bangkong patembalan patarik-tarik. Di wetan geus tembong fajar ngalemeng nandakeun geus rek beurang. Waktu ngagayuh ka subuh jangjang peuting geus ngalingkup ka singraikeun lalangse beurang. Nya akhirna mah panceg gue kana waktuna salat subuh. Aki unus cengkat rek nakol bedug. Kurulung nakolan heula kokol ngahaja ditarikeun nakol teh. Sangkan kadengieun ku Parid anu ngarengkol keneh. Dur nakol bedug. Sarua manisa kebekna bakat ku jengkel teu ngeunah nenjeun nu ngarengkol ditajug. Kulisik Parid teh usik terus kuliat bari ngagerem jiga nu heueuh kakarak lilir. Padahal mah geus nyaring ti tadi kaneh. Geus nitenan sikap aki unus. Parid mah seuri dina jero hate. Uniang hudang
terus ngajentul nangkep tuur bari lolungu. Gerak acai, geraudu kan itu. Ngesubuh ya teh. Cek Aki Unus ditujukan ka Parid. Mangga ki. Cek Parid jung nangtung bangun laliat. Jeru turun harita kana golodog. Kuliwad kapipir munu pancuran. Brus manehna mandi. Tasabut mandi Aki Unus mah ngahaluang adan. Keur kitu juljol barudak nurek diajar ngaji. Di kajauhan kene recok ngaromong. Tapi geus asup ka tajuk mah jempe sabab aya nu adzan teh. Heureut harita sawatara waktu. Geus prak salat subuh berjamaah dituluykeun ku wiridan, geus kitu barudak ngariung rek diajar ngaji. Aki Unus mah geus ngabaku sok balik ti heula ngan Aki Sahiam anu getol ngawurukan mah. Teu loba catur prak ngamimitian ngawuruk barudak anu getol diajarna ka asup Parid teh. Kaayaan harita beuki beurang bae di wetan gesimbar manuk recet di sarada patembalan jeung baturna. Komo manuk saeran mah jigana teh mani hayang pang tarikna bae. Di sadana oge dina congo awi anu pang luhurna teh. Akhirna berai harita hayam geus recet di buruan. Atuh tukang nyadap oge geus arindit. Sora cangklek na pating kolotok, limpang rusuh, muru sadapan bisi kabudangan manten. Nya harita anu ngaji geus rengse, pok Aki Sahiam nyarita. Dak, pageto jumaahnya, ngaji teh pere heula, tapi katajuk mah ulah elatnya. Urang diajar nu lainna ngan isukan, urang bebersih di tajuk. Beberes sasapu atawa waktosna wargi sadayana henteu nyekapannya rupina dongeng Sunda dina judul ngadu teluh bagian nu ka-16 dicekapkeun duikeun ka dieu bae wargi sadayana pamugi katampi kalayan kabingahan ka wargi sadayana atuh ulah hilapnya wargi karena subscribe-nya diantos pisan. Atur nuhun keparatosanana wargi sadayana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.